dan we aya di imah ngajakan ngopi lah bunga anak kamar di gagal ngajakan ngopi terus wae keterok kayak sugan wen aja. Halo everybody, Sudes Sapada Sudes jalan mana bakat ha? Halo, pegang dia hipu diketrok ketetua. Coba bultah diketrok. Naon? Ngopi mah. Minum kopi namanya sidenya aja. Oh, mana gua di ditu atuh ha? Urang minum kopi lah. Heeh. Mah hilat teuing. Hilat maneh mah. Moal ada gua atuh teu da. Kuat, ha? Sudah stebak sorangan di imah nanti juga petugas solin sorangan awe teu boga ditinggalkeun kawin sudah stebak Ya kopi. tak gitu sok dia anyar minum ti skill maneh teh bener yakin aya naon tadi teh apa ngopi we urang aya ngopi kesal di imah ge euy emang di mana saha saha biasa project segi shopping si babas lin si babas teh gegeleberan wae ayeuna mah ke sekolah cari gegeleberan wae kitu susah ditinggalkeun kawin si eta teh dikit tuh sigana jadi beban pikiran mun urang teh sigana mas babas teh batin ya ngebatin sih keur mah lamun kuliah ka dieu ge keur mah DN sok loba nyepot di juru aja mana naon cenah bobo modal teh si babas di juru wae teuing ku urang hayang seuri kadang sok karunya aya leun lamun nyepot di juru bari di WC engko modal pugu hari kitu mah di WC mah da ketingali meureun ieu mah di juru nyempot nya cari urang nyempot dumpuk urang teh toel beunyah siga anu kumaha kok siga anu frustasi tapi kumaha bisa dijelaskan dengan kata-kata ya teh mah pokona mah karena raon hidung bekah si eta si baskom ya nyarinya biasa we bas nama awis tepang marane anu duaan geus beres galona ada aya keneh ieu teh galau teh tadi ngopi bangun ngeunaheun teh ngopi kan dia mana kan dia geuan ayo lah urang ngopi ayeuna mah bahasa karare teh nah yuk sok cik asa anu teh kopi udah geus saha teh lah di tuan rumah kopi na ge mah ieu kan dia pas ari maneh timbang sorangan wae atuh juga petugas solin geleberan sih nama ngopi heula tak ilmu heula kopi sok dan sare urang mah ieu dari pengangguran mah ngeunaheun geuning udud ngopi dahar hees cepat maneh anu galauan urang mareh mah galau terus galau deui mana hirup teh asa ku ngeunah-ngeunah teuing udu dahar sare aya ku ngeunahna hirup sigana beban urang mah bebana tah di beja-beja ka batur teh kawas si jenong sautak-sautik galau deui hayo galau jadi rieut kana sirahna oge mending keneh ayeuna mah ngopi banyakin ngopi kurangi hees lamun cek si basuri mah banyakin ngopi tanya si jenong ayeuna nya nang mana galau wae siapa nanya galau ka urang mah geus puguh hari eta mah tong ditanya deui dari mana bebas hirup teh juga bah syurip nya buah-buah maneh ek nurutan kojor teh ge bah syurip cari tanah hungkul diturutan mah ulah kalakuana ayo kumaha tuh ayeuna udah aya acara naon deui soe ayeuna mah lah acara teh ngopi hungkul ayeuna mah majas mana Yuhan malah ngajak ngopi tapi nyirem kira sama wana atuh di mana-mana gen bintang tamu mah raja bintang tamu tuan rumah ngomong sing bener bintang tamu mah raja sudah abang-abang irung bekah talat mana mengajak jenong
Orang kamari dina ningali dina ebok pacebook jeung peset non WA lah anu kali itu pokoknya mah sosial media aya nu update status si abah teh ya beja menang awe deui cenah. Yuh maneh mah ngobrol ke balelor kene lain pacebook Facebook maneh teh. Ke mana bahasa bong lo bahasa re otaknya kulat dan apal kudet-kudet acan bal. Maneh mah ngobrol ge salah. Geus puguh Facebook maneh mah kalau teu apa-apal kudet. Aing maneh mah ngapain nyawa HP Android tapi belatna kacarida bener ge. Oh manfaatna geus we anu kieu lah. Des aing teh euy bersih anu gawe teh ka mananya. Jeng, maneh boga eta teu. Ayo shit karena tinggal gawe we dari pagawean hees geura lieur ka urangna geura. Mana gawe wae udah obrolkeun gawe miskin anger. Balangsat anger. Geus we modal. Sadis maneh sudah aduh ngajawab teh ka si Bamas teh. Banyakeun gawean. Aja ngabur. Aduh, ya. Eksare, tidak eksare. Ingat wae kasih nyai nu kamari. Kabaya bodina meni ipis, bukna meni rintis. Kabayang wae. Ek mau kopi lah kaharep. Laras sate. Oh si Ajun. Nuju naon barudak ngaramun we. Tujuh ngopi bah biasalah. Ngiringan abah kalungan di mana. Mana besok coy. Ini tah. Jang, itu jang. Yang gitu Jang. Cing ulah kabur Jang. Dari abah teh. Jelema eta teh. Jadi jumpa dari abah bumi sekolah atuh. Kalungan jang di bumi itu. Si abah aya naon teh ka dieu teh? Ari abah teh ti mana? Balik ka warung. Atuh bah banget nah ulah kitu juga pika sedihun kitu. Ek ngalikeun mah abah ku urang bah. Sing sopan sia teh sudes ka kolot mah menikot ku urang abi. Bong-bong sakolana dina kanteng aing mah. Jadi papatahan. Heeh, maneh mah ada sabong-abong sekolah anak kenteng ngobrol gak jadi salah. Geus puguh ieu teh kolot. Nyebut teh sing lemes dari ka kolot teh. Bah namut itek nanya, ngomong pangamungna. Buka budak air. Moe jang. Kumadung. Kumadung eta teh bah. Moai mah juga apa naon teh? Nogo lain. Iya. Tah eta. Lihat nih di cabak teh moy di amuan bau. Sudah sedikit gawe teh da bah calibura sudah. Ari abah atuh anu salaresna teh ka dieu teh bade aya naon ya sarariwas kieu. Nu salaresna mah abah teh ka dieu teh meuli kopi, cimbat nyamu. Oh. Tapi abah pokok teu jalan ka warungna. Itu atuh jang. Oh, pedah ba kan abah mah geus kolotnya biasana masuk pokokan jeung mun bahasa cek si Sudes mah layar sentuh nih. Tuh da otak kiu-kiu abah mah masih kene normal. Abah lain QQ. Tuh IQ bah. eta. Udah. Kiu poho. Aing mah teu ngarti ku pola pikir na si abah abang geus kolot. IQ ge jadi QQ. Abang geus tutan. Ujang pangmelikeun we ku ujang atuh. Sakantenan atos nanti ujang teh dia. Ari abah nyanitah nyamentahnya tuh da gua. Ya sok jang. Lah lila aja. Nya, bab.
Sekalian jeung minyak candu jang. Mohon bah. Tuh bah, minyak canu mah ini kopi unggul kumaha bae. Yos aja. Tersawi ya. Sampai ka dieu deui. Karunya. Nah, kunaon bang ngalamun wae teu biasana geuning biasa sok loba carita ri kolot mah. Ieu mah juga anu keur galau geuning. Tapi itu Jen kumaha Jen? Tinggal digerak perhatikeun kumaha Jen? Heuh, si Abah teh euy. Pak, euy. Aya we ngalamun atuh, bisi gelo geus teh. Keringet jang. Ingat ka saha atuh? Si Nyai Nyai nu mana? menipis. Nu ipis juga naon ke triplex? Duh jang abah teh bingung geuningan. Bingung kumaha Abah? Yang curhat ya teh. Oh, ke curhat teh ka barudak Bah. Nya eta koyong. Ah, ngorana teh tuh. Ngajodokeun Pedekat. Pedekat. Oh, pedekat. Nuhun. PDKT. Salah. Salah. Ieu tah, cing Sareng ge si Nyai. jomblo ku DP. Kumaha carana? Yes, Solusi. terangkeun Yes. Menawi terang. Carana mah gampang bah. Kumaha aja. Bawa kata makan balong. Hah? Kata makan balong bah. Kadua nu mah tanyakeun ka Babas. Aja kedua nata. Kita makan balong, nyanak tamang sareng kain. Cang-cang. Tangis gitu we bah meureun lah. Muhun. Jadikeun nya eta teh kotok deh, siap deh. Kare bantosannya anjingnya. Pokona mah ieu na sing rada pantes ya Muhun, makasih. muhun. Deh. Si Abah teh. Kadenya bantosannya. Siap Bah, pokona mah. Ini pada eut deui ya bah. Tos cang. Bener mah bener kalau Cak ujang mau cang abah teh da kumaha geuning eta tos wengi. Tos tilu, tos rinci panen. Mohon bah. Dia cang maaf cang kopi. Makan kopi aja kan. Bah ya. Pakai muka taen Teu cang. aya sukan deui lah batu muk mah